bisa diatur, bisa diatur. Tapi harga mendukung dong. Enggak, siap. Dan ntar besok lah saya kirim jaketnya. Ya, iya. Oke. Malam. Bos, Kuat. kayak tamu. Oh, sok kita kelebat gitu ya. Siap, bos, siap. Oh, terus lagi kayak tamunya tadi. Tuh. Pak. Neng, tekara ostos laminya hubungan orang asa kare kamari ngudag-ngudag salambara satin neng. Uhonnya tekarawas bagating tes lamina wah. Kahadenya neng, ulah robah kedah jiga sacangkir kopi. Kumaha gitu? Sacangkir kopi mah angger matak pengras, najan tos teu panas. Mudah-mudahan ya, A. Nuhun neng. Tapi A, nemo sok sieun ate ninggalkeun. Sing percaya tuh ka neng. Kanya ama mau luntur sanajan ku backlink. Bisa wae lah. Eta si Ciwong. Kenal gitu A? Kenal atuh neng. Nya saha? Ciwong rencangan AA. Oh. Cie, saya teput. Kenal tuh ke orang euy. Kaceun teu apal ge, apal-apal muah we ke. Eta semet teu bebeja tuh boga ke bogo. Wing nu berjuang at maneh nu seneng tuh. Ulah sok beungas harapan wong. Terus berjuang, teu cukup kata-kata we mah. Ya neng. Nya atuh A. Ayolah neng. Hayu A. Bong, tilanya. Nya sok. A hayu. Ngangkat teh, wilujeng wayah kieu we lah. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kadenya wong, ulah siri. Yang sampai jalma pada boga milik. Wilujeng wayah kieu lah ya. Oke, thank you. Seneng teh ulang-ulang terati sasarinnya. Neng,
Neng, Abah, eta si Neng kunaon atuh? Anak abah anu pangkeulisna sa kabupaten teh jiga nu galau tingkat kabupaten deui. Neng. Neng. Dah ik sampeurna. kekurangan Abah. Tenan anu kumaha. Biasana anak abah tara kieu. Bising boga kahayang, bising hayang naon, hayang ganti motor, hayang ganti HP. Tinggal nyarios we ka Aboy. Itu kalra misak. Neng, dinyenyeur ke si Boy. Lalawora tapal di abah sugan. Bejakan ka si Boy. Ari nya lalaki mah. Bah, teu kitu. Teu kitu kumaha? Bah, Neng teh sono ka Boy. Eta geura. Tepi ragah yang panggih jeung si Boy nepi ka kituna. Naon hese na tuh? Tinggal panggihan gampang. Justru eta bah, ayeuna mah teh sagampil kitu. Pedah naha? Neng sareng Aboy teh terus aya hubungan naon deui. Putus. Pegat. Nuhun bah. Nya naha bisa gitu? Neng di dua, disalingkuhan ku si Boy. Sanes Aboy, tapi Neng mah nu dua. Uluh, naha ning ditega kitu ka si Boy? Nya ngalah saha eta teh? Ngalah ka Abah. Bah, kasono teh asa ngoconan. Neng mah niweleh mepene hate. Niweleh ngahonjarkeun lamunan. Asa ngarang heap ngahontang geuning bah. Nepi ka kitu na eta ku si Boy. Nepi ka Cimata miheulaan Cumarita. Malik di istigana. Neng, ubar kena kasono mah iwati di tepungan. Isim bah, daya mutusan saha. Atuh telepon we heula. Terus tara diangkat ayeuna mah. Kumaha atuh bah? Neng, hirup mahana saukur heuheuy jeung deudeuh. Syukuri hirup nalika keur heuheuy. Ngarah ka bungah teh nganteng ngancik dina hate. Jeung deui tarimakeun hirup nalika keur deudeuh atawa keur susah. Bari dibarengan ku kasabaran, ngarah pinuh ku hikmah anu bisa dijadikeun pelajaran. Tah, pelajaran naon anu bisa dicokot tina pengalaman si Neng jeung si Boy teh? Kapanggih teu? Kun Neng? Kapendak. Cing naon? Teu sagala hal tiasa dituker kudunya bah. Salah sahijina naon? Rasa bogoh bah. Tah eta Bingung jadi bah. ulah bingung Neng. Contoh hiji kisah. Waktu Julaikha ngudang-ngudang Nabi Yusuf. Yusuf ngejauh dari Julaikha. Tapi waktu Julaikha ngadeukeutan ridona Allah, Allah datangkeun Yusuf ka anjeunna. Jadi intina mah deuketkeun diri urang kana musik ngalikeun diri urang. Kitu Neng. Deuketkeun diri urang kana musik ngalikeun diri urang.
Si Gaboy. Bu, kopi giginya. Aboy, Neng, Aboy. Aboy masih masih? Hati Aboy masih nyeri, Neng. Sarang Aboy oge teh ngarepkeun Neng aya di dieu. punten Aboy. Tina sagalana. Orang pernah petu ke lolongkan rasa, Tapi Neng paekeun ku nikmatnya dunia. Nepi ka tega nonggongan. punten A. Neng teh satega kitu ka A. Tapi Aboy jujur, rasa ieu teh keur saingkah, batan indit malah meulit. Jadi maksudna Neng teh Neng teh hoyong ngalajengkeun carita urang Aboy. teu aya kapal katanya urang. Neng nu ngamimitian ngawanohan, Neng nu ngamimitian nepikeun rasa. Neng ngabakalan cinta, tapi Neng oge nu ngarengkatkeun panghareupan. Lengkah Neng ngajauhan, janji Neng alangkana. Geuning Neng teh miuni belebat, sakolepet ngecat begat dunia. Tapi A, Neng, hanya keledai yang jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Aboy. Neng, punten, atuh tiasa marangan. Jadi cukup jadi kenangan we. Gila, Neng. Wong, kadenya ulah sirik. Dap kami aing mah. Kadenya wong ulah sirik. Dak kabeh jalma pada boga-boga. What? Kadenya wong ulah sirik. Dak kabeh jalma pada boga milik. Kudu jeung wayah kieu lah. Oke, thank you. Halo. Gala-gala gitu. Atuh telepon we heula. Terus tara diangkat ayeuna mah.
Aduh, gelisna sa kabupaten teh jiga nu galau tingkat kabupaten deh. Aya naon dina eta naget?